Ayo Ayo. Pokoknya tos tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Kudu diberesan di si Oding ya. Sangan si Aing tetap bunyi. Kitu cek gerantas hati Sukri dina mangsa harita. Nu terus mikir kumaha carana sangkan mehna bisa ngawadalkeun Oding sobatna kasiluman bagong nu dipuhitna. Teuing sabaraha lila ngarobrolna teh mitra. Geus kitu mah Oding tuluy amitan. Kuring mulangnya, geus sore euy. Kemana? Mulang pamajikan mesti nungguan. Atuh ya. Naon? Ya kan bayar rokok ya. Cek Sukri gancang ngepulan duit ka Oding. Entong. Keun daya kuring ge aya da. Kuring mah ka dieu ge lain rek minta duit. Kan bayar ya lumayan. Keur pemodalan. Lumayan ya. Oding kekepesan. Tapi Sukri maksa ngabebeskeun eta duit karena saku bajuna. Atuh teu bisa majar kumaha. Ada geus kitu mah duit teh ditarima. Nyanun atuh nyanunnya. Cek Oding bari terus indit. Nya. Ada di jalan nya. Nya. Oding jung nangtung tuluy lempang ninggalkeun eta patempatan. Jebrug panto ditutupkeun ku Sukri ti jero. Modar sia Oding. Engke penting maneh bakal dijemput ku utusan Raja Siluman Bagong sia. Maneh ku aing geus diwadalkeun. Cek hate Sukri bari ngemu bagja nu taya hinggana. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Telila ti harita gero Sukri teh terus ngageroan onah anu keur jongjon dalajo TV. Maning orejat basa digeroan ku salakina teh. Aya naon atuh Kang Sukri? Mending ngagagu pisan batur keur lajo TV teh. Onah. Engke penting urang neangan mangsa ka kota. Meh hasil namu cekil. Urang indit ka kota, di kota mah loba jalma beunghar. Tapi ayeuna mah akang hayang dipencetan heula. Bogo oge asa pararegel kieu awak teh ye. Nya sok atuh ka dieu urang pencetan. Di kamar atuh. Mencetanana meh tu manina. Embung ah. Nah embung. Di kamar masuk langsung ditindihan. Hari itu geura. Teu naon atuh langsung ditindihan oge apa ngeunah lain? Nya ari ku ngeunah teh mah ngeunah. Ngan sok sababaraha kali mindo ari waya kieu teh. Cek onah bari rek ngejat. Ari maneh rek ka mana onah? Pang mencentatkeun heula atuh sakedeung. Awak akang pararegal. Are ka dapur heula Kang rek dahar heula meh gede tanaga. Cek onah bari ngadilak. Hayu atuh rek dahar heula mah bareng. Sukri meulaan ka dapur.
Sabot salakina bongoh beretek we onah teh lumpat keluar teh rek ka mana. Aduh dasar si Sorna. Hei, onah rek ka mana maneh? Baku arek diajak ngesang teh. Sok loba alasan manik matak aral pisan rasakeun sia Sorna. Kieu-kieu teuing mah aing rek kawin deui ka awewe nu teh sia diajak ngesang. Cek Sukri ngomong sorangan. Mitra kaum dangu. Ari onah harita teh lain ku teh hayang sapatamon yang nu jadi salaki. Tapi asa karugrag awak kusabab disaprak salakina munjung ka Bagong teh. Bet tanagana lamun keur sapatamon meuni jiga sato. Mitra kaum dangu. Kira pukul 10 peuting. Sukri jeung onah indit ka kota. Duaan. Teu make supir. Teka catur di jalana sanggeus aya di kota mah tuluy neangan hotel. Sanggeus menang kamar panceg pukul 12 peuting pok Sukri nyarita kan jadi pamajikan anak. Onah, maneh peuting ayeuna kudu bener-bener ngajagaan lilin. Montong nundutan. Komo kasarean mah. Sok geura sesenget lilina. Jeung sadiakeun heula gentong perakna tah. Onah unggeuk. Gancangna carita. Harita kene Sukri tuluy ngarungkup awakna ku kain hideung siang elek jadi Bagong. Terus keluar ti hotel nembus tembok belesat ngabelesat sup asup kasalah sehiji komplek perumahan elit. Segrok sesegrok mitra bari nempelkeun awakna ka hiji imah gedong. Bareng jang kitu harita katempo aya 2 urang jalma nu marake seragam security. Eta 2 urang security teh mani bengong. Basa nempo aya Bagong gede nu keur anteng ngagosok-gosokkeun awakna kana tembok di salah sahiji imah gedong. Awas aya Bagong euy. Bagong, cek jalma nu rada busekel awakna. Boa Bagong kajajaden, Kang. Pira aku aya Bagong di komplek elit kieu, ha? Tembal nu saurang. Ulang kepung euy, kepung. Podaran, Kang. Kela ulah gagabah. Lumpat heula ka markas, Udin. Kumaha, Kang? Lumpat heula ka markas beja anu lain. Siap. Cek jalma nu disebut Udin bade ngabelecir lumpat ka jug-jug rek ka markas. Sedang si busekel nu katelah Kang Sableh tuluy ngintip bari andi prek nyerangkeun Bagong kajajaden nu masih anteng ngagosokan awakna kana tembokan. Tekung silila bereg Udin datang dibarengan ku 5 urang baturna meuni ngabreg. Bari masing-masing marawa paneunggel. Aya nu mawa carulit bedaog gobang sagarupa. Mawa kayu. Sanggeus kitu mah Kang Sableh gancang ngomando ka batur-baturna sangkan ngepung eta Bagong. Tingkar oi. Cenah bari terus ningkar eta Bagong. Geus deukeut joromok deui. Sok tenggelan. Atuh mitra
tetap pasti dengan habak-habak bae bagong teh di tarenggelan. Aya nu ku papan, aya nu ku bedog, ku gobang, jeung ku carulit oge batu. Telila oge eta bagong teh geus teu walakaya. Kusak kukusekan bari sesegerok. Tina liang irungna kaluar getih sagar lalambaran. Sirah bagong ku sableh terus dijajak satakerna. Hiuk panghembatan pentungna. Hiuk ngahembatkeun pentungna maksud teh. Ngan kajadian aneh tumiba kasararea. Barang rek sahabak-habakeun ana les teh. Bagong teh teu pupuguh tuluy ngilas. Puguh we atuh sableh saparakan sama di bangong. Nah bagong teh bet ngalongit oi. Tanya sableh bari melong ka batur-baturna. Nu dipelong kalah garidag bingung. Moal kajajaden ai. Kajajaden bagong teh. Nyagik ieu mah bagong nyagik. Cek odoy bari garo-garo tatel. Bisa jadi euy. Hayu atuh urang teh angan deui tangtuna oge kaburna moal jauh hayu. Sabab bagong teh katempuh ripuh pisan hayu. Lamun bagong kajajaden tangtuna oge eta bagong teh geus balik deui ka imahna euy. Urang paluruh we ka aya warga di komplek ieu. Lamun aya warga nu teu pupuguh gering ripuh geus pasti eta jalma nu jadi bagong kajajaden teh. Kumaha lamun kitu? Hayu. Sararea unggek bring ngurilingan eta komplek elit di salah sahiji kota Bandung. Mitra kaum dangu, kocapkeun sukri harita teh nyampak keur ngagoler di hareupeun lawang kamar hotel bari jeung baloboran ku getih. Kabeneran di jero kamar hotel aya saurang wanoja kaluar. Puguh we atuh si wanoja teh mani ngagurubug sabab ngarasa reuas jeung kaget. Si wanoja tuluy wae nelpon bagian keamanan. Teu ku ngeselila dua urang keamanan datang. Pok si wanoja terus nyarita. Bapak, nu kakunaon di payunan ieu kamar nomor 22 hiji. Jol aya jalmi nu kapiuhan. Waktu abdi keluar ti kamar eta, cek si wanoja. Oh gitu, dupi neng teh salah sabios pelayan hotel? Tanya salah saurang keamanan. Si wanoja unggek. Sumuhun abdi pelayan hotel. Anu nelpon bapak-bapak keamanan. Tadi abdi lebat ka ieu kamar margi bade nyanggakeun pesanan katuangan ti pangeusi ieu kamar. Nanging waktu abdi mencet bel kamar kararesan teh aya nu muka wae. Kapaksa abdi lebat wae ka kamar. Margi kararesan teh dikunci. Waktu abdi lebat geuningan pangeusi kamarna saurang istri nuju bobo dina karpet. Payunanna aya lilin nu kakalicesan. Eta lilin enggal ku abdi di pareuman margi bilih kabahayakeun, bilih kahuruan, cek si wanoja. Atuh geus kitu mah mitra sukri terus dibawa ke hiji rohangan khusus. Kalayan harita keneh dipariksa ku bagian kesehatan hotel. Trilati harita mehna sadar tina kapiuhanana. Kaayanana matik mana matak pikarunyaeun mitra.
Nu terus ditungguan ku Manoja nu tadi teh. Sukri nurat treret kasabudereun eta rohangan. Badang nempo aya saurang Wanoja nu bangun keur nungguan manehna pok manehna cumarita. Aduh nuhun pisan Neng. Aduh, rupina mah Neng teh. Parantos karsa nulungan Akang. Nuhun Kang, kalarasan abdi tiasa ngabantos. Nepangkeun atuh Akang Sukri. Dupin Neng saha? Tanya Sukri bari maksakeun diu. Wasta abdi Siti. Kalarasan abdi palayan di hotel. Tembal si Wanoja. Sukri unggek. Punten Neng. Dupi Akang ayeuna di mana? Di ruangan kesehatan Kang. Tembal Siti. Sukri mani unggut-unggutan. Kunaon atuh Kang Sukri teh? Jol-jol aya di payunan kamar 22 hiji dina kaayaan kapiuhan. Sukri kapaksa we harita ngabohong. Sabab lamun dicaritakeun anu sabenerna mah manehna tang teu bakal katohyan munjung. Sukri bebejana ka Siti mah harita teh manehna geus aya nu ngabegal cenah. Kunaon pangnabet aya di hareupeun kamar 22 hiji eta hotel. Memang keur nginep di eta hotel jeung Onah nu jadi pamajikanana. Tapi penting teh ngahajah yang keluar cenah neangan hawa segar kitu. Teu pupuguh jol aya nu ngabegal. Kitu Sukri ngawadulna teh. Ari Siti percaya we. Sanggeus kitu mah Sukri maksakeun maneh balik ka kamar 22 hiji dijajab ku Siti. Neng Siti, aduh nuhunnya. Eta sampean teh kunaon Kang? Ente sampean mah ieu ye. Awak jeung sirah ye aduh meniripuk ieu ye. Asal lieur. Tapi punten Akang bade tumaros. Neng Siti ulah bendunya. Cek Sukri. Oh, mangga bade naros naon? Oh, abdi moal bendu upami patarosan teu matak nyinggung ka abdi mah. Punten dupi Neng Siti teh parantos nikah. Atanapi masih lelengohan keneh. Cek Sukri tumanya teulem-eulem. Oh, perkawis eta. Kalarasan abdi mah parantos nikah Kang. Siti bari ngabelehem. Baruk parantos nikah. Sabaraha hiji putra? Kalarasan teu acan gaduh. Cenah bari tungkul. Aduh anjakal atunya. Padahal upami Neng Siti masih lengoh mah ku Akang baris dilamar. Naon rupi kahoyong Neng Siti tangtos ku Akang disumponan. Upami tos janten bojo Akang mah hari itu geura. Apan saurna Akang teh parantos gaduh bojo, nu bojo nuju bobo di kamar 22 hiji. Nanging abdi ngaraos heran. Nah bojo Akang bet kulam dina karpet bari mayunan lilin. Eta lilin enggal we ku abdi ditiup pilih ngabahayakeun. Wih deh kan ucariusan Akang tadi. Nah Akang bet ngalamar abdi segala padahal Akang tos gaduh bojo. Eta apaleun si Neng Siti mah. Apanan pamegat mah wenang ngagaduhan istri langkung teh hiji. Perkawis bojo Akang nu keur sare tibra dina karpet tur mayunan lilin hurung. Eta mah kebiasaan pun bojo Neng. Upami hoyong sare tibra teh kayak kitu. Oh kitu Kang. Kartos atuh ari kitu mah. Upami Akang kekeh hoyong nikah ka abdi. Kumaha upami abdi pipirakan heula sareng pun lanceuk. Saterasna upami tos nikah abdi gaduh pamundut. Abdi bade nyungkeun bumi sareng eusina nu bapak. Nyungkeun mobil, motor, sawah, tanah, hektaran sareng balong. Nah ku Kang Sukri baris dicumponan. Cek Siti bari ngadila ka Sukri. Sukri tuluy unggek. Tangtos atuh Neng. Naon rupi nu dipundut ku salira ku Akang baris dicumponan. Mung hanjakal apa Neng Siti mah parantos gaduh saroge. Apan abdi tos serius. Bade nyungkeun pipirakan heula. Kumaha Akang keur sangantosan? Duh, ulah atuh ari dugi ka itu mah Neng. Tembal Sukri bade nyerenge. Siti mani ngahulang basa Sukri nyarita kitu teh. Tapi kituna teh celila pok nyarita deui. Si Neng teh kieu we atuh Kang. Abdi kalarasan gaduh adi sakembaran nu teu acan nikah. Namina Suti. Kersa upami abdi ku abdi dijodohkeun ka pun adi. Sukri mani calangap basa ngadenge omongan Siti kitu teh. Gancang unggeknya tujuan kana naon rupa omonganana. Siap-siap. Kitunya. Mangga tuh. Akang matang tos ngiringan wae. Iraha Akang tiasa ditepangan sareng Neng Suti tuang rayi. Siap Kang. Nyungkeun nomor telepon bumi we. Supados kampil ngahubungin akeun abi nelpon ka bumi. Sukri gancang bade nomor telepon imahna.
Mitra kaum dangu nunuju ngadongkeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Kocapkeun harita teh Sukri geus aya di jero kamar. Tapi sanggeus nganter Sukri mah Siti teu milu asup terus bae maena balik ka rohangan gawena. Di jero kamar harita keneh oge tuluy nyarekan Onah nu masih keneh sare tibra dina luhur karpet. Sorna, hudang sia kasebelan, cek Sukri. Rasakeun ieu sia, hea. Jebred we. Tonggongna ditalapung. Gurubug Onah ngagurubug, bari ngajungkal sababaraha kali. Aduh akang, aduh, nanaon ari Kang Sukri make ngageuingkeun kuring sagala bari jeung nyepak sagala. Sugan goblok sia mah sorna. Di teh nungguan di laka-laka molor. Tempo deuleu. Awak jang banget aing pinuh ku tatu ya. Untung aing anu mang niupkeun lilin. Lamun eueuh nu mang niupkeun lilin aing geus modar sia sorna. Onah puguh we mani reuwas. Tuluy menta dihampura jeung bebeja. Teuing kunaon cenah peuting harita mah. Maehna bet ngadadak tunduh pisan. Jadi teu karasa maehna kasarean. Aduh, hampura atuh Akang. Abdi rumah salah. Abdi janji moal sakali gede ngalakukan kesalahan Kang. Tembal Onah. Sia mah nyiksa ka aing teh. Aduh. Cek Sukri, galeong gebru we maehna. Ngagebru kana lantai. Terus kapiuhan. Teinget di bumi alam. Atuh Onah teh rawah riwih. Terus ka ruang security bebeja yen salakina ngajoprak teling-eling. Geus kitu mah terus dibawa ke rumah sakit. Hasil pameriksaan dokter tetela Sukri teh kudu dirawat. Geus aya kana saminggu lilana Sukri dirawat di rumah sakit. Harita maehna keur dahar dihuapan ku pamajikanana. Onah. Geus aya kana saminggu meureun Akang dirawat di dieu teh nya. Hartina saminggu teu usaha. Kumaha ari duit loba keneh dina gentong perak teh? Alhamdulillah. Seueur keneh Kang. Teu kedah riwang. Istirahat we Akang masih jongjon. Kang, sawios upami abdi nyalang uih heula ka bumi. Ari kana naon ari maneh ngadun balik? Melang we. Bisa naon ka imah apan di imah teh ukur aya si Udin. Sabab nu lainna mata marondok. Oh kitu, jeung atuh ari kitu mah. Tapi oma tong lila teuing, gancang deui balik ka dieu. Onah unggek. Sanggeus kitu mah gesat-gesut beberes, siap-siap rek balik heula ka imahna. Teka catur di jalanna harita teh maehna geus nepi ka imahna. Udin nu purah babantu di imah Onah gancang ngabageakeun. Bari bebeja. Tadi cenah maehna narima telepon ti saurang wanoja nu ngakukeun babaturan salakina. Hapunten atuh juragan istri. Tadi teh abdi nampi telepon ti saurang wanoja ngangkeunkeunana macena rerencangan juragan pamagat. Saha ngaran wanoja teh? Saha nu nelpon teh? Wanoja? Saha ngaranna Udin? Aduh hapunten juragan. Abdi teh kapujeng naros jenenganana. Margi anjeunna langkung teh payon naroskeun kaayaan juragan pamagat. Geus kitu kumaha? Ku abdi dibartoskeun yen juragan pamagat teh nuju dirawat di rumah sakit. Anjeunna bangun rusuh. Terus we nyungkeun alamat rumah sakit nu dimaksud ku abdi enggal dipasihan. Nah atuh ari maneh? Lain ditanyakeun heula ngaranna jeung ti mana asalna eta wanoja teh. Moal jalma nu ngabogaan dia teu hade deuleu. Cek Onah bari jamedud. Sumohon atuh nun. Tadi nama abdi oge bae naroskeun pisan. Namung teleponna kabujang ditutup. Tembal Udin bari tungkul. Sanggeus kitu mah harita teh Onah tuluy nitah Udin digawe deui ngageuskeun pagaweanana sapopoe.
Mitra kaum dangu, caturkeun Sukri nuker dirawat di rumah sakit. Harita teh kadatangan ku saurang wanoja nu ngahaja datang rek besuk ka manehna. Sing horeng eta wanoja teh talian ti Siti, palayan hotel nu kungsi nulungan teh. Siti, aturan yang Siti, geuning terang ti mana akang nuju dirawat di rumah sakit ya? Cek Sukri bari maksakeun hudang. Da abdi mana telepon ka bumi akang? Nelpon ka bumi? Sumohon telepon ka bumi. Saur nu nampi telepon akang nuju dirawat di rumah sakit ieu. Abdi enggal nyungkeun alamat rumah sakitna. Teras ngabujang ka dieu, Kang. Aturun atuh. Akang parantos dilongok. Mung akang teh rada leuwas oge ieu. Aya wartos naon atuh saresna pangna Neng Siti nepangan ka akang teh? Leres akang. Abdi pangna ngahaja nepangan akang ka dieu teh. Rehna pun adi Suti teh. Saurna kersa ditikah ku akang. Nanging Suti teh ayeuna nuju didamel di Arab. Sugan teh di Indonesia. Terus kumaha di Arab mah? Tah, ku kituna abdi dongkap ka dieu teh. Bade nyanggemkeun. Upami akang laras-laras bade miharep ka pun adi, mangga ongkosan ku akang supados pun adi tiasa uih ka dieu. Terus siap ditikah ku akang. Gitu. Sabar aja na peryogi artosna tuang rayi teh kanggo uih ke Indonesia. Kaageng Kang. Sabaraha. Mung 25 juta. Sabaraha? 25 juta. Eta ge upami akang teu kaabotan saurna teh. Gitu. Akang teu kaabotan gampang duit sakitu mah. Geus atuh engke ku akang ditransfer artosna. Akang bade nyungkeun nomor rekeningna we nya sabaras gampilnya. Sok seratkeun. Siti gancang nulis nomor rekening bank dina sacawir kertas. Sanggeus kitu mah tuluy amitan. Teu poho bari nyium heula tarang Sukri. Puguh we atuh Sukri mani ngagurubug. Siti bangun rusuhan pisan ninggalkeun eta rumah sakit teh. Katempo muru ka tempat parkir. Di tempat parkir geus aya nu nungguan saurang pamuda di jero mobil sedan hideung. Kumaha son beres? Tanya si pamuda. Siti harita terus unggek, bus weh. Siti asup ka jero mobil sedan hideung, tuluy diuk gigireun si pamuda. Mitra kaum dangu. Ari eta pamuda teh ngaranna Cakra. Sedang wanoja nu geus ngakukeun ngaran Siti ka Sukri mah ngaran nu sabenerna mah Sona. Cakra jeung Sona teh sing horeng anggota komplotan tukang malingan harta banda jeung duit tamu hotel nu dipimpin ku si Dolim kapala pelayan. San, kumaha hasil teh ngeret duit si Kurdi teh? Tanya Cakra. Sona unggek bari ngacungkeun dua jempolna. Terus anu bieu kumaha? Beres? Beres atuh. Cakra seuri. Mahena ngarasa atuh boga bebene kawas Sona anu pinter nyandiwara. Kang Cakra. Ari Kang Cakra morotan duit ti si Anis teh masih keneh. Si Anis mana? Si Anis Cipau. Geus Korea dah satu si Anis mah. Malah apa lain ukur duit na hungkul nu diarah teh. Dalah awakna oge geus digalai ku akang. Oh gitu Kang. Dipikeun we nya ari tos daya araheun masih Anis teh. Cakra unggek bari seuring enya tuh ari tos kenging mahkota nama dipikeun we si Anis mah dipikeun keur naon dikugut oge moal mata kuntung. Oh. Atuh ka abdi oge engke teh kitu pae pangintennya. Sumohon ka abdi teh engke kitu atuh. Abdi tang tos dipikeun ka si Anis upami tos teu kanggo ku Kang Cakra. Duh moal atuh ka Sona mah moal. Akang cinta mati. Tembal Cakra. Sona ukur mesem. Mitra kaum dangu hotel tempat gawe Cakra jeung Sona teh bogana Bu Sukaesi. Ari Bu Sukaesi teh basa ditinggalkeun maot ku Sukarja salakina terus we digawe di Arab. Sukaesi boga anak hiji ngaranna Anis. Basa hari terek gawe ka Arab, Anis nu umurna kakarak sataun dititipkeun ka Ajum nu jadi sobat salakina. Sukaesi kawin deui jeung urang Arab. Nalika 17 tahun kahareupna Sukaesi balik deui ka lembur. Tuluy muka hotel. Teu poho neangan Ajum sobatna teh. Nu teteh geus pindah alamat teuing ka mana. Antukna leungiteun tapak weh.
Tapi najan kitu mainna terus maluruh Ajum di mana cicingna pangpangna marek neangan anakna anu geus lila tepat tepung jeung dirina. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka permios.